saat sana panjang lebar nyarita wasu supaya ulah melengkung bekasnya lahan mipit kudu amit ngala kudu menta nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyukcul palungan mapai wahangan mebeh panjang lebar ngomong teh kudu dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa selang helalanan kenyakuih kurang Semar Astra Jinga Dawala ngariung di bumina ngandika syukurnya anaking Astra Jinga Dawala yap kaharep ilaing nampi nuhun kana pembagainya aya pikir saeunaon ieu teh sepuh teh reuwas abdi ieu tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon ieu teh bapak teh make jeung ngungsikeun emak jeung si gareng aya naon ieu teh kieu cobi sepuh ilaing duaan Astra Jinga jeung Dawala anak dewek sasat anu dipercaya dina nying hareupan zaman kiwari loba jalma anu karimunan ku rupa-rupa romantika kahirupan dupi romantika kahirupan teh iya nu karasa jeung nu karanapan susah bunga seuri ceurik sedih untung rugi berang peuting awewe lalaki cager gering genah teu ngeunah malahan ku ayana eta romantika kahirupan teh loba jalma anu jadi hijab ku ayana eta romantika jadi pipining pikeun muka sapah kanu kagungan hartina pikeun tobros paningali urang uluh leres nya Pak pek pikir Syed upami ditinggal karena sawatawis keterangan yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi leres dina jero pengabdian ieu anu dipalar teh supaya urang teh mulih kajati mulang ka asal kebo balik ka kandangna nya muncang labuh kapuhu keris manjing warangka syumuh pangeran ngayakeun hiji makhluk anu panggagahna anu diciptakeun tina seuneu beres ieu ta urang mah salaku manusia ari manusia mah tina opating aci jadi derajat makhluk anu dijieun seuneu dengan ukur 25%. Leres. Ari urang salaku manusia tina opating aci nyaeta 100%. Kabuktianana ari manusia disebut 100% teh bisa ngabongkar rahasia anjeunna anu nyamuni leres nganjangji eta makhluk anu diciptakeun tina seuneu pikeun ngagoda manusia
di mana manusia geus kagoda hunu 25% darajatna eta manusia anu ngaku 100% darajatna teh bakal disahanakeun 25% teh hartina leuwih ti sato. Beuki handap tibatan anu 25% teh eta murunya neraka teh tuh jadi digujang ganying ku si eta we makhluk anu tina seuneu teh tuh tapi ulah jalahkeun eta da bongan urang katerangan netelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah manusia. Nya Pak da eta mah nu disaurkeun ku Bapa teh real kanyataan buktina gunung loba nu gunul pasir loba nu bulistir leuweung geus arareuweuh tutuwuhanana laras padahal lamun manusia nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat bakal tambah deui nikmatna lamun teu nyukurkeun bakal pinagih jeung ajab anu leuwih berat nu masa anu karanapan ku urang entong di negara ieu mah sadunya kabeh ngan ukur ajab jeung ajab denge ku lain banjir longsor angin kahuruan gempa eta anu opat unsur bahan manusia nu tadi ngararamu cai bumi seuneu angin uluh teu cara ka Rasul Pangeran baheula pada ngucapkeun sholawat Rahman Rahim Jabar Qahar cai bumi kabeh pada sholawat ka anjeunna naon da mulus dina pengabdianana uluh larasnya laras Pak mulus dina pengabdian ka Gusti nu kagunganana dana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah naon anu rek dipika sombong ku si laing di alam dunya boh harta boh banda boh kapangkatan da kabeh oge bakal ditinggalkeun anu dipika sombong ku si laing yumuhun nepi ka anu diararaku ku mararane kandaraan aing imah aing gedong aing harta aing tanah aing ceuk tanah teh sia sakedeung deui ge dileg-leg ku aing naon anu dibanggakeun ku si lain nikmat kami nu mana dawuh Pangeran anu rek dibarahongkeun ku mararane dina surat Ar-Rahman heuh luar biasanya Pak nah tubet naroyod wae tah bongan saha atuh di mana ajab datang bongan saha bongan bangkong ana teh beuneu nyambung ai nu boga dosa jelema dibongankeun ka bangkong bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup loba ngabohong pasini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati nya malahan teu bisa nemongkeun kamulyaanana ari manusia teh diadsikan akal pikiran budi pamilih rasa perasaan tak eta mulyana teh bari eta akal pikiran budi pamilih rasa perasaan teh nyata bukti dina gawe bukti dina gawe heuh da ari manusia mah gaib jang gaib gitu gaib
pangna bisa disebut gaib teh anu aya mah wujudna leungeunna panonna irungna buukna tulangna sungsuamna atina bayahna da kabeh oge geus dingaranan ieu teh ari manusana tah mana Gusti nya Pak kumaha atuh lamun abdi hayang panggih jeung manusia tempo cirina manusia teh nu mana cirina manusia teh anu ngagunakeun hakna ari hak manusia ti dituna nya eta mutmainah rodiyah mardiyah kamilah sidik tableg amanah patona nyaahan dedehan welasan asihan daek ngulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajahit kanu titeleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun jeung tatangga akur jeung baraya mah komo tah eta ciri-cirina eta manusia lamun teu kitu balik sabalikna nu ngawasa dina diri teh nyaeta anu bahan tina seuneu teh tadi nya atuh dia di 25% ge urang teh nu mawi pangeran teh sok sunar sinir ngaliwatan kateranganana nyinirna teh aya anu nyebut bagong nu nyebut anjing monyet rametuk jadi disajajarkeun jeung sato jang saperti ayeuna jelema nepi ka noyod heuras beuheung aya nu heuras beuheung naon jang ai saur Mang Uju mah babi anu sok diboro ku Kang Uju teh bagong teh bagong hese ngaliuk tah pepelakan batur diala diranyah monyet mah domba mah tah alah tah lamun geus kitu engke mulangna ka alam asal teh langgeng dina panyiksana oh jadi urang di mana mulang ka alam asa teh aya dua alternatif antara langgeng dina pangogona jeung langgeng dina panyiksana tah pilihna ayeuna pilihna teh ayeuna lu kumaha tuh solusina pa ayeuna dunya geus kieu ye jalan kaluarna kumaha jalan kaluarna cing nyangakeun ka nya sakantenan ka babe ka saehu ka kiai kayaknya malahan pan di Jawa Tengah mah bapak teh kiai Sabda Palon Kiai Semar kumaha lamun sia batur ngararomong kitu ke kaing cara jalan kaluarna kolot mah heula geus ngabewarakeun kumaha cenah ieu nagara anu disebut subur makmur gemah ripah loh Jinawi teh bakal mulus rahayu gembleng salamet saterusna lamun di ieu nagara geus anu nyicinganana budak angon ana teu nyambung teh teu nyambung teuing pangna teu nyambung canang geus da eta nu palalinter oge nu insinyur nu profesor nu sarjana kabeh nu mimpi nagara teh eta teh gelar wungku geuning teu becus komo budak angon sarirana aya di
Ari bener teh aya sababaraha perkara jang bener teh diantawisna hiji bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis mutlak absolut dogmatis moal bisa dirubah nya terus dua bener ceuk ilmiah bener ceuk ilmiah katiluna bener ceuk falsafah opat bener ceuk umum bener ceuk umum tah urang paseakeun eta anu tilu ulah jelema jeung jelema na pabentar paham eta mah kaituna matak nungtun raja wisuna apa jelema jeung jelema mah kudu silih asa silih asu silih asi jadi eta we nu tilu teh padungdengkeun tah eta contohna panon poe bijil ti mana ceuk siling ceuk umum di dieu mah ceuk umum panon poe teh bijil ti wetan tah ceuk ilmiah mah lain ceuk ilmiah lain da panon poe mah cicing teu bijil da bumi nu muih bumi nya nu muih tah eta Aduh, iya ya Pak. Borokan teh. Ai ceuk falsafah kumaha? Ceuk falsafah ke panon poe geus bijil ti kulon tah ruksak sararea. Hartina meureun tibalik muihna dunya teh ieu teh. Ayeuna keur maju muih kitu, ayeuna tibalik muihna da ruksak ayeuna ge. Wah iya Pak. Ilmiah teu bisa nyarita. Leres. Ngan ceuk sararea bijil keneh ti mana ayeuna ceuk umum panon poe ti wetan tah ceuk falsafah mah geus ti kulon ayeuna teh bijil panon poe teh. Geus ti kulon. Kumaha? Ku falsafah dibacana keneh kumaha tah ari panon poe teh kahirupan cu kahirupan tah kahirupan bangsa urang teh geus ngandalkeun urang barat nya hahargaan kumaha ceuk dolar can tina papakean budaya kahakanan namarukana geus teu gararengsi ayeuna bangsa urang akan kulub taleus dan nu dihakana eta hamburger hamur duit ger pasea Dunkin Donut fried chicken hotdog pizza matak penyakit lagi arah lajar Dunkin Donut tuh lain ulah pek ari beuki mah ngan ulah poho kana reuceuh bonteng ulah hilap kana katimus ulo iya nya Pak bangsa urang geus kalalanyoan ieu tidak kahakanan terus tidak pakaian ayeuna mah ka kampung-kampung grepek awewe budak keneh calana merecet geura baju ponok bujal kadeuleut tungir katenyo uluh gengsi murinya make kabaya teh jadi budaya urang dengan ukur dina seremonial we wungkul bangsa urang tepan make iket baju hideung nyoren bedog geuning pantes pangsi nyakuan bako jeung muka munjul leres Pak
tuluy dicekok ku inuman keras ekstasi magadon malahan geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung bari nu dialana teh pemuda heula anu sok diayakeun sumpah satahun sakali sumpah pemuda naon maksudna jeung tujuanana mana ayeuna buktina astagfirullahaladzim ya leres bapak eta bapak ngaos dugi kainya eta abongkena Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam Semar Banar Nangka Badranaya hai heuh bapak banera ku anak ya leres sedangkan lamun geus kacekok kudu kitu teler teh nuhun hiji bakal ngaleungitkeun keimanan jeung katakwaan kanu kawasa kadua bakal leungit rasa solidaritasna katilu bakal leungit rasa kabangsaanana kaopat bakal leungit silih asah silih asuh silih asihna alah iya pak kaituna sudog-dog tinggal ide ta jati nanti dewa teh pari bahasa teh jati dialaan wae bari dipaok jati kasih kujunti da eta tak ieu mah nu teu nginum mabok leuwih dorakana teh ta eta nah aya nu teu nginum mabok lain aya deui riab nu teu nginum mabok ha riabna kumaha ai mabok teh ilang keseimbangan teu kontrol nya duit negara dilegleg duit rakyat dilegleg nah baru kenalin mabok eta nya garek kapangi mabok ku kakawasaan mabok ku kapangkatan jadi jalma anu borangan ai borangan teh naon sieunan sieun jurig lain sieun uka-uka lain tapi sieun kunaon sieun teu dahar sieun teu make sieun teu beunghar sieun teu loba kanaraan tina loba kasieun bakal tega ngahalalkeun kana sagrupa cara naudzubillah summa naudzubillah nuhun pak nya pak barudak ayeuna budaya urang ayeuna geus laleungitan di imah teh geuning barudak TPS PS da poho karena budaya urang sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan pan ruksak bangsana tah cucungik investor asing tah kahayang teh lamun dek usaha di urang anu aya di urang hormat atuh aing teh kahayang aing ilu nebeng usaha mah cing atuh rek usaha nyeun ciki atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar si cepot ieu modder Power Ranger Satria Baja Hitam keras sakti pan di urang ge boga pan Anoman Gatot Kaca atuh si cepot teu batak naon dina black kurupu atuh atawa dina sukro aya dina bujur truk geuning geus pararenyon paling kerah bedog bari ka kotoran urang kampung keneh we geuning dina perah bedog geuning gambar cepot aya we jadi perah lumayan keneh eta oge lumayan keneh nya da wala keun bae lain keun bae urang kudu usaha goblok
salah keluarga negara ulah dilengitkeun ciri teh ciri urang teh ulah dilengitkeun muhun Pak tak itu dah leungit nate karasa gitu karasa pisan Pak kagiles kuroda alamnya muhun kumaha cikolot baheula aya dina pupuh naon teh geuning di lawang ninggal ka jalan gitu sanes deui sanes deui sapi jamanana nu daek kageleng roda padahal KBG kageleng gitu ku roda alam teh tah kagiles ya da tibalik jang tibalik kumaha pantes dek raruksak oge da puguh ti lawang ninggal ka jalan sanes deui coba lamun ti jalan ninggal ka lawang pagi ya ti lawang ninggal ka jalan sanes deui coba lamun ti jalan mah ninggal ka lawang asli deui centre nu mata ka dieu nempo teh ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina diri urang geura prak geura panggihan cirina satangtung diri katerangan mere beja mun manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna tah eta disebutna teh bangkong ngaheum-heum liangna disebut ngaji diri uluh nya Pak numetak da wala lamun katenyo kene jelema masih kena cara rekcok perbut dalil pasea dina soal agama eta teh hartina teh bangkong di jero kene liang merebutkeun doi pe jeung soheh ning curug ke diutek-utek jadi pasea nya iya bangsa urang kecekoknya Pak tuh da ayeuna mah teh dibudayakeun geuningan selamat pagi teh wilujeng enjing wilujeng siang wilujeng wengi nah urang barat urang Prancis good morning lamun bahasa Prancis meureun bonjour bonjour naon bonjour teh selamat malam Prancis oh jadi selamat pagi teh bahasa Prancis teh bonjour ai wortel mah karot jadi selamat pagi wortel teh bujur kerot nya ajab sataun nu geus kaliwat cai laut nganyang ka darat sagara sabadarat tsunami ceuk urang Jepang tama tsunami teh bahasa Jepang teh padahal teh sagara sabadarat ceuk urang eta teh kumaha teh Jepang nepi ka kitu bari datangna teh ka itu ka daerah mana Aceh disebutna Serambi Mekah tuh sia urukan teh teu sirikna di ditu mah kiai wungkul ustad wungkul ajengan wungkul nah eta ajab nepi ka datang ka itu sirik santri walah nya Pak urukan teh boa-boa dulu ieu agama dengan ukur jadi seremonial naon seremonial teh cangkang
daleuheung keneh cangkang deuleu bungkus seremonia teh tah leuheung keneh cangkang ai cangkang mah aya keneh rasaan haseum kesed hartina ieu dunya teh kapan disebutna teh panggung saniwara nya eukeur mah sidik pan ieu teh panggung saniwara dar nyeun saniwara deui jadi ieu teh dunya teh pinuh ku sinetron bu sinetron wungkunya Pak eta we geuning loba pejabat anu nyaritakeun dina riungan-riungan mari kita tingkatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dina mimbar teh turun teh di mimbar korupsi deui teh dikoplok pabelit deui we jeung pangabutuh na mimbar we Kang oh nah tata jeung nyaritakeun ka pejabat urang we kitu nah da heueuh kumaha mun aya newak meung peunglideuk aing tewak sok mun diduruk kumaha nyieun deui kai loba si eta mah kariwang jangan mun urang aya kariwang da aing mah katanya Kang kenyataan aing mah tapi kudu make tilam nah kabeh pejabat kitu henteu tah lamun henteu make oknum sabab di dunia teh setiap jadi tutuwuhan aya hileudna lamun urang melak peuteuy aya hileudna hileud naon hileud peuteuy itu melak ente hileud ente tak kitu hileud marukana dina seni eueuh kitu oknumna dina agama eueuh oknumna di polisi oge aya oknumna kabeh nu matak ngomong ulah jeung emosi leuleus jejer liat tali teh kitu bisi kadenge kuno awam der kapanasan hatena ngiring-iringan kaitu demo bari jeung kaitu teh anarkis apa eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan bangsa teh nya ngarti ge henteu kana politik pan milu alut-alutan alus di negara aya oposisi keur bahan introspeksi kelanjuran bisa urang poka nyarita tapi kudu demokratis pancasilais ambeh naon ambeh dilindungi ku undang-undang ai dina tempatna mah kitu ulah janji beletok ngomong teh kitu jak nuhun Pak tawang suldeui kana obrolan anu tadi nya kudu kahartos ulah ngabuntut bangkong pan ieu dina riungan teh kudu aya visi misi dina budak angon teh boh kange bapa meureun keur atanapi keur abdi memang di dunia keur manusia teh dituntut konsekuensi manusia di alam dunia teh ulah boga rasa geus bisa artina lifelong education artina teh belajar terus sepanjang hidup mah sanajan urang ayeuna geus kolot entok make jeung mung diajar bucu baca boh dina agama boh pengetahuan boh ngadengekeun berita jadi ulah boga rasa terlambat lah cek urang Inggris teh mah better late than never artina teh lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali gitu teh bener it's not the gun but the man behind the gun apa artinya jadi artina teh ulah bedilna wungkul anu kudu canggih teh tapi jelema heula nu bener mentalna kuat itunya Pak it's not the song but the singer behind the song jadi hartina teh ulah nyanyi na wungkul nu kudu alus teh ulah kata-kata na wungkul nu kudu hade teh tapi jiwa penyanyi na tah nah yeuna mah ai kata-kata na hade nyanyi na sorana alus nah jelema na ngaringkuk di obag alatan manehna narkoba panera tak itunya Pak jadi ngandung harti di dia minta supaya di pedar di bejer beas ulah di dinding ke gerang siloka
pedar secara basna naon ai budak angon di dieu teh benar kudu gitu saur bapak tadi solusina kumaha pacek saur bapak tadi budak angon iya anu ngeusian negara teh kudu budak angon eta teh patongong-tongong beuneunan da kudu rasional sagerupa oge dah bapak aja pelajaran menurut bapak matina IQ jeung ESQ budak di dieu lain budak ololeho lain budak bebenyit tapi budak di dieu teh hartina teh budak teh abid anu pinuh ku pagawean anu pinuh ku gawe jadi panginitan sararea ge pan kitu sararea teh boh jadi pejabat boh jadi naon jadi tangtara jadi polisi nyaeta untuk mengabdi ke negara dan ke bangsa pan eta panginitan teh ai prakna ka itu lapur teh nu mawi kudu pinuh heula ku pagawean jang sabab ari jalma anu pinuh ku pengabdian mah boh lahir ka negara jeung ka bangsa batin ka nu maha agung moal leupas tina pitulung tingali dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian ibadah ya ina bet jadi lempeng jeung keterangan atunya bet lempeng jeung absolut teh mutlak dogmatis ta eta uluh leres bapak aya eta angon hartina kangon ieu jiwana kapan laku lampas sato wungkul teh dina awak sia teh alatan pangbibita setan teh silai tepan kagoda meureun lamun kagoda ku setan sia teh diperintah teh ku setan jadi weh sahanapeun 25% teh oh iya nya kaangon kalingkung ku rahmat pitulung anjeunna kaangon di mana orang dek wakpaok hartina tetulus mun di pejabat merenang di mana aya duit negara duit rakyat atau buru-buru salurkeun kanu lempeng ulah di pibana ta eta teh hartina teh geus bisa ngangon diri kitu dina pengabdian teh apan Rasulullah oge kantos jadi pengembala heula budak kangon uluh nya Pak tah eta kangon jiwana ku rahmat pitulung Allah kaangon jiwana ku rupa-rupa didikan atikan boh lahirna boh batina nyuhun bapak geuning deket-deket anak tales ilmu mah dikolot we mata kudu dikorehan oge pantes lamun ti samet ayeuna mah bapak teh gelar teh Profesor Semar Badranaya nah ujang pangarti nu jadi ciri kapangkatan anu dipiwegah lain udagan cu kabeh ge bakal ditinggalkeun ieu teh dunya teh cu tah heulaanan ulah wakan nuduh nu jauh teh ieu di urang di kampung Tumaritis nya pangbejaankeun barudak lamun ngalak belut tong diportas tong disetrum sabab naon dek kumaha anak insu urang engke ngurek da moal nyahoeun ngurek da paeh kata jeung nog-nog na teh disetrum atawa diportas mah agehan jang agehan keur anak incu nu bakal datang
sabab eta budak Angon teh cenah geuning boga imahna teh di hatepan ku haneulem di tihangan ku Hajuang hartina teh ai eta haneulem jeung Hajuang teh sok kena ku paribasakeun teuneun di haneulem sieum gesan sampeureun cagtuna di Hajuang siang gesan alaeun hartina teu mak keur pribadina tapi ngagehan kanu sapaneurieun urang Ngagehan anak incu. alhamdulillah nuhun Bapak siap bisi aya nu barala ayeuna tah usum hujan sok kerja bakti gawe babarengan gawe gotong royong paheuyek-heuyek leungeun pantai antai tangan teh ulah make jengkung silih titah lamun di pemerintah aya polisi tak urang oge cing jadi polisi contohna jadi polisi teh na ai nulakan pantau jeung janela rek nitah we polisi Itu Huluh, leresnya Pak. kudu boga rasa tanggung jawab. Nya ongkoh ieu negara teh negara agraris tersirik na ngalungkeun rokrak kejadi tapi naha atuh kamiskinan panglobana tah can tensi kriminalitas beuki ngaronjat ayeuna teh tuh wayana hese lapangan kerja dina waktuna teh kaum buruh ngaraleut ning dararemo bari urang teh negara agraris gara sok nya aneh da Pak si horeng uang deui we kana ieu mah kana SDM Pak sumber daya manusiana can nepi kana kualitas ieu teh kareng nepi kana kuantitas eta nya utama nama eta budaya tah di sekolah barudak bahasa orang teh bahasa Sunda teh pake deui atuh nu bener lah ulah gengsi ngomong bahasa Sunda da ieu teh negara baheulana teh beunghar urang Sunda teh basana ge tina dahar wungkul pan dahar tuang nyatu lolodok tetegek eta teh aya ajang-ajangna seperti kieu Bapak nuju tuang abdi neda tuh itu domba tinggal keur nyatu kana domba mah entok keur lolodok nya ieu mah aya aturan luh itu entok nuju mam kitu ari ka entok mam teh ai ka entok nyebut mam geura ai ka tatangga nyatu jelema goreng jeung tatangga wana kaituna ge wae nu ngameuan tah kitu abdi ngabantun kadu supados katuang ku Bapak da abdi mah atos tadi neda teh kitu mun nya Pak leuh da baheula mah aya da pelajaranana lalengitan ayeuna teh ieu deka kaget mah tong boro muridna da guruna teh apaleun kadang-kadang bahasa Sunda teh da lieur aing mah guru baliut da geura sok dek dikumahakeun geura sok nya sedengkeun budaya nu pangkolotna teh di tiap-tiap daerah teh basa aya basa teh aya unak pusuk basa aya basa basi aya naon deui Purwakanti paloba we pelajaranna dina basa wungkul tah can basa suluk aya pan bahasa urang anu hese di basa Indonesiakeun contohna ngaran lemur teu bisa basa Indonesiakeun bisa jadi mode rancakalong coba nak kudu nyebut rawa kelelawar lemur nama polek aya di tetangga abdi oge urang lemur di Ciawi Tali ini ke Jakarta lu dari mana kampung lu saya dari air bambu iket mudah di Ciawi Tali Ciawi Tali ada hese atuh lemur mah lemur
Aya orang pasir duduk kue makan aya lemur pasir duduk kue di tendewek mah air gitu datang ke Jakarta dari mana lo itu kampung lo dari Bukit Topi ya gitu